Halo, what's up everybody, kembali lagi kita yang YouTube Alay. Tentunya di acara Q&Q, acara quiz and quiz, nanti saya akan mendatangkan artis ternama yang ada di Indonesia. Subscribe channel Guru OS. Lain sia manggilnya. Oke, kita langsung saja panggilkan saja pakar seni yang sangat menjulang di kalangan remaja-remaja kali ini, guys. Ini dia. Datang goblok atuh. Ini dia Adut Begal. Yo, Ini dia salah diuk kurang. Aduh. aing mah rek kieu lain rek salam. Halo, selamat datang buat Adut Begal. Selamat malam. Kenapa ini sekarang pakainya seperti ini nih? Ya, sekarang biasa we ya tukang. Udah beralih profesi ya tuh jadi begal ya nama. Tong akang anjing atupan aing milea. Tapi ya sih gak akang-akang. Teteh atuh goblok. Lia. Heeh, teteh Lia. Berapa mau speed bro? Ieu teh naon? Mos. Outfit. Berapa outfit lo eta? Outfit karena saya ini pakai baju transparan kan. Jadi begal oge. Ya. Jadi baju saya oge di begal. Oh. Jadi bakatku mahal, outfitnya jadi dibegal ku batur. Begal deui ku sarua begal gitu. Gitu. Ai jerona eta salempakna. Salempok. Tiluhur kahana, tiluhur heula atuh. Tilu heula ieu. Tiluhur. Kayak anjing. Sok. Ini berapa ini helm? Helm inek Ini helm teh harganya 30 juta. 30 juta. 30 juta. Ini transparan. 30 juta teh hasil begal. Hasil begal. Transparan ini berapa? Gitar lah, Ini berapa? celana. Ini. Ini celana. Becati guling. Senal luhur ke cing, coba lihat aku. Ini ya. Nih, berapa ratus juta ini? Itu 110.100 juta. Oh, mahal banget ini guys. Mahal banget, Ini di merek ternama ya. Ini nggak akan ada di mall-mall manapun ya. Nggak ada. Oke, ini kan sekarang itu lagi mau bahas tentang acara-acaraan yang biasa anak-anak muda itu nonton konser itu. Ada gerakan-gerakan nari yang mungkin subscriber aku yang nggak tahu itu gerakan apa aja sih. Yang tahu aku ada moshing, ada apa lagi? Terus ada jamming juga. Jamming, terus ada ya reggae udah biasa. reggae, Nah, yang kayak gini apa sih? yang gini gimana? Pogo. Oh, Pogo, terus apa lagi? Terus da atuh sakitu teh. Bisa dipraktekeun teh kumaha carana? Sok praktekeun lah. Nges. Aduh sia salah. Mengenai acara-acaraan yang seperti itu, ada lagu favorit gak buat Ngadi? Lagu favoritnya Cekimiaska. Kimiaskan kumaha nyanyiin? Kumaha? Silakan. Gitarna pake atuh sok boro nyanyi. Atuh. Nges ngeunaheun nges. Pernah tuh waktu itu ada banyak cabai-cabean yang menggoda Kang Adi. Lain mbak nak deui Kang. Kang. Anjing teh Kang deui aing tuh. Teteh. Lia. Lain loba deui teh da kumaha tuh geuning dino acara kitu mah ngabrul cabe-cabean. Ngabrol cabai-cabean. Temu cabai-cabean kitu eta jerona kumaha eta? Jerona Luar nagaring jerona baseuh mah. alhamdulillah. Lada selina. Lada sadayana. Tapi ngeunahnya. Tapi sok didalami kumaha meresapina eta kitu. Seger pokoknya lah. Aslina. Ngomong naon sih? Ayeuna boga didinya boga akun Adut Begal eta terinspirasi ti saha? Terinspirasina teh gara-gara sok ngabegal. Gara-gara sok begal. Pernah ngabegalnyaan? Ngabegal anu paling berat naon? Begal kereta. Berat anjing. Berat mah wana. Heeh. Lain cenah pernah ngabegal aing cia teh. Heeh, da bahasa eta poek ning beungeut Poek. teh. Beungeut aingna poeknya. Poek. Tapi euna urang gotenya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, da aing mah sadar diri goblok. Gitar ya bisa nyanyi teh. Gitar bisa nyanyi. Bae aing ngegitarna sok. Gopet Kang. Goblok aing cana naon anjing toba. Sok mah. Kumaha atuh nyanyi lagu naon? Becati guling. Terus anjing siapa tuh bisa di callingan goblok ah. Aya nu bade disampaikan tuh ka subscriber abi anu ka 2 juta ieu. Ya pokok terus 2 juta. Terus sampaikan mun kaget goblok aing nyebut 2 juta. Sok ada yang mau disampaikan enggak? Anu rek disampaikan namanya kanggo subscriber na Teteh Lia nya gitu. Semoga sehat selalu. Amin. Oke, tong hilap ngabegal poe ayeuna. Jadi ngabegal teh kos makanan sehari-harinya. Iya. Lamun teu ngabegal maneh sakau meureunnya. Kumaha we siga Teteh Lia mun teu ngabangsa sapoe asa kumaha gitu. Sarua jeung aing berarti. Berarti engke mah orang kolaborasinya aing ngabangsat sia ngabegal gitu. Tangke hasilna bagi 2 gitu. Henteu aing ngabangsat. Kayak aing geus meunang hasil ngabangsat ku sia begal. Gitu bayanya.
Jadi aing ke iman teu menang nanaonnya. nya. Jadi mending kena kitu. Jadi ayeuna orang kolaborasi nya. Ayeuna aing ngabangsat, urang geus bebenangan kumaneh begal. Oh bisa. Gitu we. Jadi ke teteh ngabangsat ku abi dibegal, abi digebugan keluarga. Nah, gitu. Jadi bisa membuat warga-warga di sekitar teh olahraga gitu. Aya tontonan. Aya tontonannya jadi rame gitu. Jadi orang teh bisa ngehibur masyarakat sealam dunia. Gitunya. Ku sabab ayeuna urang ngobrol eta penting, yang geus cukup sakieu. Biasanya. Hapunten anu kasuhun, hampura anu kasuhura. Hatur nuhun Kang Adinya. Ayo sami-sami. Segera mantau atuh buru. Oh, siap. Nuhun Kang. Teteh. Siap, hatur nuhun Kang Adut. Ya, terima kasih banyak buat kalian semua subscriber Awaya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan tayangan yang tidak jelas ini. Thank you for watching. See you next time.